Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa, pajabang deui sareng sim kuring pun wasta Muhammad Pratama. Dina denget ayeuna sim kuring bade nyarengan pamirsa dina acara Social News edisi Jumaah 17 Maret 2023. Dina denget ayeuna sim kuring bade ngabahas perubahan teknologi komunikasi mangga rekan-rekan anggota saya di lapangan. Pamirsa, parobahan tinu surat jadi HP mangrupa parobahan anu gede, utamina di kalangan masyarakat. Kusabab pengaruh HP seueur pisan tina sisi positif sareng negatif. Dina sisi positifna jadi tiasa muka usaha online, nambihan silaturahmi. Dina sisi negatifna nonton video anu teu kedah ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atur nuhun ka Muhammad Pertama anu aya di studio. Pamirsa sadaya sim kuring Ridwan Maulana aya di lokasi khususna di Bojongkesik RT 1 RW 1 Desa Panyadap. Assalamualaikum. Kumaha tanggapan Kang Ari tentang pengaruh HP di kalangan masyarakat ayeuna? Pangaruhna panginten agung pisan kusabab ku ayana teknologi ieu HP anu aya di masyarakat diantawisna aya sosial media arurang tiasa ngapirakeun panginten ku ayeuna mah pami aya kejahatan atanapi naon bae dipirakeun teras tiasa di langsung dikintunkeun ka pihak anu berwajib janten tiasa nulungan kejadian-kejadian kejahatan. Pendapat Kang Ari, HP guna teu kanggo bisnis? Guna pisan saur sim kuring mah kusabab pami ti payun mah pami aya promo-promo teh kedah masihan selebarannya ka jalan-jalan. Ayeuna mah tiasa lewat HP wae promosina langkung efektif. Aplikasina nu wae nu tiasa janten peluang bisnis. Panginten saterang abi mah marketplace na Facebook. Lajeng sim kuring ayeuna bade ngawancara deui ka hiji jelema nu aya di Kampung Bojongkesik ieu. Hayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abade tumaros. Ti iraha ibu ngagunakeun ieu HP? Tos 20 tahunan aya. Saatan ngagunakeun HP, ibu komunikasina ngangge naon? Surat menyurat sareng ieu pawartos-wartos. Teu nuhun. Parobahan teknologi mangaruhan pisan kana kahirupan masyarakat, khususna masyarakat nu aya di Bojongkesik Desa Panyadap. HP mimiti asup ke Indonesia tahun 1885. HP mimiti kapanggih ku Martin Cooper anu merekna Motorola. HP ngembang pesat di HP jadul ke HP Android. Salian ti eta, teknologi HP miboga manfaat, di antarana kangge alat komunikasi jeung neangan informasi penting di medsos. Ku ayana HP, teknologi canggih mantuan pisan kanggo kalangan masyarakat, utamina kanggo komunikasi, bisnis, sareng kangge nu sanesna. Tapi kedah aya batasan dina makena sangkan terjadi salah kaprah. Dina salah saurang masyarakat anu aya di Bojongkesik, Ari Febriansah ngarasa pangaruhna anu gede pisan ka masyarakat, kusabab pangaruh HP bisa digunakan kanggo usaha atawa bisnis. Sakitu wae informasi ti sim kuring Ridwan Maulana, uwihkeun deui ka Muhammad Pertama nu aya di studio. Pamirsa, warta dinten ayeuna dicikapkeun dugi dieu. Sim kuring wastapun Muhammad Pratama ngawakilan ais pangampi di kelompok 2. Seja amit mundur, amit mungkur. Bobo sapanon, carang sapakan. Hapunten samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.